kula mere wawasan kaharep lah dunia mah terus baik kurang di teangan masalah ay urang maja butuh ieu asal niat dajang ibadah kadituna ibu manggeus karolot dididik baheula ku Ustad Ajung. Ibu mah ayat tauhidan di jero hatena wudu geus rapi salat geus rapi tinggal papasrahan we ka Allah Gusti ya abdi mah salat bisa sakieu wudu sakieu salat sakieu tapi panabi ibadah ka Gusti sabisa abdi manya datang ka teu ditarima pasti ditarima. Bakal kumaha nasib anak ibu jeung incu ibu lamun teu dititipkeun di pondok pesantren. Masya Allah karim beki kaharep lain beki bagus sarun minhu